tingkat bu ari puasa kabagi sababaraha golongan tingkatan. Hiji aya puasa hileud, dua aya puasa orai. Ari urang nu mana? Ari urang orai apa hileud? Hah? Urang mah jelema. Puasana puasa orai apa puasa hileud? Ari orai sok puasa tara. Cesaha tara. Ari orai nu kumaha ceu? Anu panjang. Tuh suku. Naon sababna orai teu dibere suku? Naon sababna? Macok lain panjang teuing. Macok supaya orai lewat bere suku. Macok ceu. Orai osok puasa osok. Iraha orai puasana ketika rek ganti ku eta orai ceu rek ganti kulit puasa teu dahar teu nyi beres puasa ganti kulit ngan angger orai-orai ke sancan puasa orai beres puasa ke orai sancan puasa ngedul beres puasa ke ngedul sancan puasa riweuh beres puasa ke riweuh na kunaon aja riweuh ibadah apa riweuh ku cucurang eta da ieu teh lalieur teh otakna teh pikiran cucurang ayo aing deui teu ngaji kumaha aing cucurang aing ka mana bentrok wae jadi kapaksa ngajina oge tah aya deui puasa hileud ari hileud kumaha puasana osok hileud puasa iraha hileud puasa ketika jadi kepongpong ngurung diri teu dahar teu nginum beres puasa metamorfosis berubah menjadi kupu-kupu yang indah puasana aya berubah nu tadina ngedul jadi rajin nu tadina ka pangajian loba alesan jadi tara loba alesan adi sok loba alesan saha